Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui. Sareng sim kuring mang nenang beo hayu urang ngadongeng deui nya. Urang neraskeun hanca anu katuna dina dinten kamari. Mangga mitra urang lajengkeun nya. Wilujeng ngadangukeun rumah. Kayaan teh maju ka peuting si Tarman birumsia jeung si Kudil mah ngadon tinggal we dagwe. Da pugul lalungse manehna teh geus aya di jero engkon. Kawantu lalungse jeung capek panonna geus karasa cepel. Atuh tegung si lagi geus tinggal luhur we sarare menit tibra kerekna teh patarik-tarik. Sedengkeun ari juragan Gani mah manehna teh jeung badegana kara-kara balik. Di luar tas ngudag-ngudag newak hayam. Anu harita teh kakara beunang ditewa. Atuh maranehana ge sabada tepi ngajorong ta pangingdepan sarua pada salare bae. Ieu nama urang kocapkeun dina waktu isukan. Isuk-isuk keneh geus harudang da sieun kaberangan pikeun wuru ka kadipaten. Hai ujang urang teruskeun di lampah. Ngarameme lohor teh urang teh geus tepi. Hanya da jarakna teh teu pati jauh ujang. Urang teh bakal sagancangna tepi ka kadipaten. Nya kalun-alun. Anya atuh bi hayu. Wong ayeuna wae lumampahna ngarah gancangna. Tapi bisi telat keh. Kumaha lamun acarana geus dimimitian atuh. Teu apdol. Bral bae atuh lumampah. Sajajalan teh teu waleh dibarengan ku ngarobrol. Ngarah teu karasa capek. Nah kira-kirana jam sabaraha atunya acarana bakal dimimitian teh, Kang? Aduh kateuing atuh. Rabi. Si Kudel teh jadi penasaran, pok atuh birum siah teh anu nembalan. Nyari cek Ibanawa mah nya. Acarana teh kira-kira wanci kalangkang satangtung ujang. Kakaraprung dibuka di mimitian acara pokokna. Tapi ari acara bubuka nama hanya kira-kira wanci pecat sawat. Nya atuh kudu gancang tapi uing hayang lalajo bubukana heula. Tang tuwe bakal dieusi ku rupa-rupa pintonan kasenian beureun nya. Pasti atuh. Jeung deui eta Kang jeung Adipati teh bakal muka acara tuh geus kabayang bakal ngajeng-jereng tah para kegeden teh uang kaning jalma gede ungkul atuh bari marawah hayam anu pasti naga aralus atuh cacak-cacak mun kuring jadi gegeden tang tu bakal aya dina eta kumpulan pamilon atuh nya Kangnya hanja kawe akang teh ukur jarma biasa ukur cacah kuricakan kawas uing. Mun ceuk akang jadi juragan mah jadi juragan Tarman pasti we bakal miluan tah. Kiwari teh geus aya di ditu ngahiji jeung para pamilon para gegeden jeung di si jeruk teh pasti sagancangna diadukeun Kang. Nya tapikeun we ulah leutik hate kapanan kahareupna mah lain ukur gegedean wungkul sanajan rakyat biasa oge bakal bisa miluan. Yakin ari ibi mah tangtu sejeruk oge bakal bisa milukan eta acara. Nya bi kuring ge miharep pisan atuh sejeruk bisa miluan. Nya Kang tapikeun we urang teu lalajo heula ayeuna mah saheulaan. Aya alusna oge lah. Kumaha maksud maneh teh euy Del? Ih, anya Kang. Kapan lamun urang lalajo heula mah tang tuwe urang teh bakal nyaksian hayam-hayam mana wae tah anu harebat, anu jadi juara teh. Tang tu hiji mangsa mah bakal pilawaneun si Jeluk atuh. Anu komo anu pangunggul nama nya atuh bener oge tah
tang tuh awal akhir mah lamun si Jelug miluan kana acara pasti bakal adu hareupan atuh ngalawan eta hayam para gegeden atuh pasti iwal hayam anu juara bakal diadukeun di jeung anu juara tuh enya pasti kitu ujang sugan we si Jelug teh bakal jadi raja hayam enya maksudnya jadi raja hayam adu ujang anu moal aya nu ngelehkeun geus kabayang we bakal leuwih kasohor tah si Jelug teh tang tuh urang ge bakal kabawa seungit kabawa hurip enya atuh bi mudah-mudahan bae atuh tapi kuring mah yakin tah si Jelug teh pasti bakal bisa ngawujudkeun cita-cita urang atuh si Tarman mah gede harapan yen hiji mangsa mah si Jelug teh bakal mawa manehanana kana karidukan anu luhur tang tungaran si Tarman teh bakal kasohor bakal pada ngajenan salaku nu boga hayam si Jelug hayam anu juara tang tube manehna ge bakal menang penghargaan anu leuwih gede datang tuh hadiahna ge bakal leuwih badag ari di kadipaten mah beda jeung di pakalangan nu aya di lembur sapadani kreuh ngeureuyeuh mah teu karasa pas pisan kira-kira wanci pecat sawet tiluana teh geus tarepi ka alun-alun kayaan geus rame loba jalma nu geus ngaliwud ngariung malahan mah di papanggungan oge geus loba para panitia kitu deui nu daragang geus loba di tempat anu geus disajogikeun di sisieun alun-alun geus ngalingkung ka eta pakalangan maranehana geus dipernahkeun hayu jang tuang ka itu tuh batur mah geus dadasar tuh geus menang lapak ngeureunnya sok dorong tau jang ka itu tuh ka mananya bingung atuh dengan lapak dengan tempat anu kosong mangga atuh ku uing bakal didorong ka itu tuh ka lebah kidul nya aya tempat anu kosong bi tuh ditu tuh ceuk si Kurir bari nuduhkeun ke lebah kidul nya ujang hayu gat kitu bisa adu keungesian ya atuh geus kitu mah tiluana teh muru ka belah kidul nuju tempat dagang anu masih kosong keneh teu dinya we cenah virus biah teh ngalapakna teh sabada tepi langsung we dadasar dagangan biru siah teu diamparkeun ari nu didagangkeun mah mangrupa barang awet kadaharan anu karuat sababaraha poe keur saheulaanan mah ngadagangkeun anu geus dibawa ti imahna da cenahkeun we isukan eta tahar deui ngadagangkeun sakumaha di warung biru siah kaya ning kopi lotek gorengan jeung sajabana tah geus jongjon ayeuna mah ujang ibi teh geus pernah dagangan geus didasarkeun ayeuna mah tinggal nungguan waktuna acara we tuh katingali ti dia oge papanggungan teh enya malahan mah pakalangan teh di luhur panggung geuning enya ujang beda jeung di lembur urangnya kayana teh enya bi atuh di dieu mah mani alus mani mewah abong di kadipaten atuh bener-bener alus jeung deui eta Kang jeung adipati teh mani niat pisan ngayakeun acarana tuh alahnya Kang bakal rame pastina oge anu daratang meni sakitu lobana nya di mana mendi ti suklakna ti siklukna nu jarauh cunuk nu anggang daratang jeung di itu tuh para pamilona oge geus araya Kang mending ngajeng jereng kitu garandang garagah abong-abong para gegeden wungkulnya heueuh atuh kapan eta teh gegeden wungkul jalma gede atuh alah nya ujang loba geningnya para gegeden teh mariluan maksud teh mun seuk aya mah hiji we gegeden ndaikeun ka ece mah ditolak ujang bagja jiga nama lamun kawin ka gegeden heuheuy dedeh ceuk biru musiah bari neuteup ka para gegeden si bibi mah
sok ka mana wae moal ge kersaeun atuh kapantar urang cacah kuricahkan kieu mah Bi. Ih teu kitu Ujang, lamun sege ece nya Ibi atuh masih ngora mah Ujang, najan Ibi jalma biasa moal teu katararik tah para gegedean teh ka Ibi mah. Nah tiasa kitu atuh Bi. Ih keur ngora mah Ibi teh geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, geulis lain pepulasan, geulisna bawa ngajadi, pokona mah jadi kembang desa we bentangna Ujang sugan mah. Tapi nah atuh kapungkur teh Ibi teh menang jalma biasa salaki teh lain jalma gede, juragan atawa sodagar, itu deui pangagung. Eta ge aya nu harayangeun ka Ibi teh baheula teh. Ngan hati Ibi geus kagok ka tarik ka pati-pati ka pantang rasa. Ibi teh geus ngait anya perasaan teh ka almarhum salaki ece. Najan jalma biasa tapi da bogoh pisan. Jeung eta we ku solehna Ujang, kunyaahna geus pepulasan. Tuh tinggal itu. Dengan itu aya manoja gelis anu geus nya tuh. Naik ka panggung terus bari ngadeg buah-buah panata acaranya. Cek pirum sia bari nuduhkeun ka panggungan. Ret atuh si Tarman jeung si Kudi teh ngareret bener we. Aya salah saurang wanoja gelis anu naik ka panggungan. Nyambi. Eta teh panata acara jigana mah. Bakal dimimitian tah acara teh hayu urang ngarada madeukeutan panggung atuh ngaraha jelas lanjona atuh. Nya jog-jog we Ujang, hasok ka itu tuh ka tengah ngaraha jelas keuna Ibi mah di dieu. Atuh si Tarman jeung si Kudel mah manehna teh maraju be ka tengah. Si Kudil manehna teh nuturkeun si Tarman. Kesalake di antara anu lalajo dah yang jelas. Bener we, acara teh bakal dimimitian saurang wanoja geulis jangkung lenjang. Anu nalah Nyi Arum geus naek ka luhur panggung bari erek pok cacarita. Sampurasun kasadayana wilujeng sumping, ka para pamilon sekaligus tamu undangan, oge ka para panonton ti mana wae asalna. Sim kuring salaku panata acara nguningakeun yen acara teh bade dikawitan. Acara nu kahiji nyaeta pembukaan oge sambutan ti nu gaduh acara nyaeta Kangjeng Adipati Suryalaga. Kanggo acara anu kadua nyaeta pintonan kasenian sate acan nincakan acara pokok nyaeta acara adu hayam. Ku kituna kanggo ngawitan ieu acara sim kuring ngaturan waktos sinarangan tempat kanggo Kangjeng Adipati Suryalaga supados muka ieu acara. Ceuk eta Nyi Ningrum tawa Nyi Arum. Atuh cacap cacarita katingali Adipati Suryalaga teh naik ka luhur panggung bari pok bihantara. Sampurasun wilujeng sumping kasadayana khususna para tamu undangan anu parantos nohonan kana pangulem ti kaula. Oge ka umumna ka para panonton sadayana anu geus kersa ngahadiran ngiring lalajo kana ieu acara. Sabab ieu acara teh mangrupa hiburan, apukah kula pribadi pikeun ngahibur rahayat Kadipaten Salaka. Oge pikeun ngajalin hubungan tali silaturahmi ka para pangagung, ka para gegeden, oge tamu kahormatan di daerah-daerah sejen. Ieu ajang acara hiburan gaduh hayam teh estu samata-mata hiburan wae. Ku kituna mangga ieu acara ku kaula bakal dibuka. Mugi lancar dugi ka rengsena kitu biantarana eta Kangjeng Adipati Suryalaga teh ger atuh nu lalajo teh surak bari jeung keprok sagala rupa seah recok jeung pada baturna. Kitu deui para pamilon manehna teh jung nararangtung malah sarua aya nu keprok tanda bunga. Acara teh bakal dimimitian. Oke,
Acara simitian hiduplah. Hidup Kang Jong Adipati Surya Laga hebat lah ngayakeun acara hiburan. Nya acara nang simitian Ayo lah. Geradar itu diantara nu lalajo teh manehna teh atuheun pisan. Atuh saterusna mah memeh acara pokok rupa-rupa kasenian teh dipintonkeun kaya-kaya ning pencak silat caipongan beluk sandiwara jeung kasenian sejen. Para tamu undangan ge sekaligus para pamilon maranehan teh kahibur geus pugu ari nu lalajo mah mani motah harita teh malah mah mani resepeun pisan ku pintonan eta kasenian. Teu saeutik nu lalajo anu ujung jeleng ka panggung nalika Nyi Ronggeng ngagiet. Kitu deui lamun pareng lalajo sandewara mani maraneko nyaksian lumangsungna eta acara sandewara. Kira-kira wanci kalangkang satangtung atawa tabuh 2 sore acara pokok teh bakal dimitian. Nyi Arum salaku panata acara geus naik dewe kana luhur panggung bari pok aca carita. Periogi ka uninga arena acara pokok bade dikawitan. Panuhun ka para pamilon supados saya kediri. Kitu deui ka para panitia, para patugas supados siap ngabantos kanggo kalancaran acara. Oge ka para panonton mugi tiasa tartib salami ieu acara lumangsung. Ka patugas keamanan omat ulah kajongjonan teuing. Kedah leres-leres ngajagana supados sagala rupina teh lancar. Mangga supados senyang kelongting kana waktos sim kuring salaku panata acara ngahaturan ka pamilon anu munggaran nyaeta Kangjeng Adipati Suradipraja anu gaduh si belut bade mayunan Juragan Badra anu gaduh si Rengge. Waktos sintarangan tempat mangga nyangakeun ceuk eta Nyi Arum. Berebet atuh kenang penca teh ditabeuh nyambut kedatangan 2 pamilon anu bakal adu hareupan. Ketingali aki lompet nu aya satu kangen dudunganan nyaeta Adipati Suradipraja cacarita. Mangga seun salira gamparan teh kedah saenggana majeng. Aki mah yakin si belut tangtos bakal unggul. Mangga cek eta ki lompet harita teh mugi wari teh jadi pendamping Adipati Suradipraja. Nyaki kula bakal maju saksian wae kumaha ketakna eta si belut. Kula ge jadi penasaran. Oge omat ki tong poho dibantu ti kajauhan. Kan tenan we seun tenang sing yakin si belut tangtos bakal unggul. Koloyong atuh harita teh Adipati Suradipraja. Manehna teh geus holoyong ngajug-ngajug ka eta papanggungan. Nguruk ka pakalangan, malahan mah kiwari geus naik ka luhur pakalangan. Bari ngelek hayamna nu lah si belut. Kitu deui Juragan Badra geus ngajanteng bari mawa si Rengge. Atuh teu lewat catur der wae. Hayam teh geus diadukeun suruntul si Rengge teh miheulana rajang. Katingali hayam teh galak naker. Nampa musuhna langsung gapruk wae na rajang. Gapruk ceprot. Bibintih sisi ngan oro kaya barang keuna kana awak si belut. Panarajangna teh jadi nyoledat. Teu nepi kana sasaran. Harita si Rengge teh meh-mehan we ngajengkang dupruk. Manehna mundur ka tukang. Awak si belut teh es tuleueur kawas belut. Ningali musuhna teu mampu nembuskan awakna. Si belut mah tenang we. Tamun jelema mah kawas anu nyeungsirikeun. Bari katingali huluna teh dangah neuteub seukeut. Sedengkeun ari Sarengge mah katingali eta ti corona teh lok-lokan. Capek meureunan.
bari ngatureng hapan napas namun jelema mah katingali jangjang teh mending ngajare bebeng kawas keur ngumpulkeun tenaga bae. Tapi ari katingali nama masih keneh penasaran. Nah, cenah panarajangna teh beut coledat. Atuh geus ngarasa pulih mah tanagana gabruk ti we. Eta si Rangge teh narajang deui. Malahan beki garang jeung bayangan, tapi panarajang kadua kalina ge tetep we nyoledat. Leur pisan. Malah sawaktu awak si Rangge ngabangkieung alatan ka bawah ku tanagana sorangan. Tenggeulana anu nyoledat, gancang si belut teh ngasupkeun panarajang hiuk ceprot. Ceker kencana teh nenggel pisan kana huluna si Rangge. Keok, hayam teh ngoceak kawas ngararasakeun kanyeri lamun manusia mah. Kanyeri anu kaliwat saking kebru namru rubuh. Tegung sila kekerejetan tetela. Ku sakali panarajang oge eta si Rangge teh geus ajal binasa paeh sapada harita. Ulala Joseah pada kata haji ku tandangna si belut. Hayam kagungan eta adipati sudah dipraja teh hebat. Alah oi hebat oi. Eta si belut Allah oi. Nah hanya oi. Kita rajang teh kawas anu leueur eta si tenggelanana teh. Nya cekera teh kawas anu nganyoledat oi. Eta si Rangge dipacok kalah ka ngeluk. Ciih kalah ka. Oh. Tukuna we kitu tah nyoledat. Allah hebat oi hebat. Ya oi lah. Kakara dengan hayam kitu mah euy kuring ge euy. Nya ujangnya kawas anu leueur nya. Alah, nya eueuh oge kakara geuting ningali hayam kitu mah. Atuh sapadareng se eta patarungan anu munggaran. Ayeuna mah bagean patarungan anu kadua. Nyata bagian si Hawuk bogana Raden Komara bakanyang hareupan sioko hayamna si Babahlung. Kiwari dua pamilon teh geus adu hareupan. Hayamna geus pada dilepaskeun, serenteng gapruk garapak jeprot. Sakuma biasa silih serang. Tapi eta si Hawuk teh rada kawalahan. Sabab hayamna Babahlung teh anu nelah sioko gerakna lincah kesitnak. Kawas heulang ruyuk bae. Malah pamatukna teh anu ngaluktur seukeut jadi andalana eta sioko. Memang hebat ketakna sioko teh. Da eta we sababaraha kali si Hawuk teh kabeunangan nepi ka huluna teh boloboran ku getih. Dari balas dipacok atuh kuhu pamatukna eta sioko. Tapi kagaranan hayam adu anu cadu mundur, si Hawuk teh terus we maksakeun ngalawan. Tapi akhirna mah baka tingkul bating kapacok. Malahan katingali awakna oge rangsak garetihan. Pacokan sioko teh estu. Hebat naker pamatukna anu seukeut teh. Geus ngabalukarkeun tatu anu parna. Atuh panungtunganna mah sioko teh mungkas lumakuna eta tarung. Ku cara ngagunakeun jurus pamungkas lamun jago silat mah. Da eta we katingali awakna teh ngalayang ngagelebar ka luhur. Kawas heulang we rek nyamber anak hayam. Ngan bae sawaktu nyerorot teh pamatukna macok kana huluna si Hawuk nepi ka ngulahek paeh sabada harita. Sabab huluna teh katobros atuh ku pamatukna. Nuna lajong geus surak di be. Sabab teh lah cenah hayamna si Babahlung teh nun lah. Eta sioko geus unggul ngelehkeun hayam bogana Raden Komara. Atuh ari nu bogana mah Raden Komara bati colohok we jeung hanyelu. Tetela hayamna teh geus eleh ku hayam bogana Babahlung. Atuh ari geus kitu mah geus katingali kalacat deui Nyi Arum teh ka luhur panggung pok deui cacarita. Pariogi ka uninga ku urang sadayana tetela. Hayam kagunganna Babahlung anu unggul dina acara anu kadua. Dina patarungan anu kadua. Nyaeta sioko teh parantos ngelehkeun eta hayam kagungan Raden Komara anu nalah si Hawuk. Sim kuring ngiring bingah teh lumangsungna ieu acara teh memang meriah oge hebat pisan. Ku urang parantos kasaksian tetela
hayap kagungan para pamilon teh sanes hayam sambarangan. Ieu janten hiburan kangge urang sadayana. Keperluan lajo teh atuh keprok. Karena satuju kana caritaan eta Nyi Arum. Alah mangga Nyi, teruskeun deui lah. Hayam saha nu bakal majang ya? Akang mah teu sabar lah hayang nyaksian deui. Bener-bener hayam teh haralus sarebat araraneh euy. Ceuk eta lajo. Enggak Nyi, geura teraskeun deui lah. Saha kinten-kinten ieu anu bakal majeng. Da cacak-cacak lamun aki bisa ngiringan mah. Aki ge nyanak hayam. Hayam aki ge hayam hebrat. Alah ngan hanjak we. Nya can waktuna. Ari ti jama biasa mah gitu tadi cacah kuricakan. Alah ada mah hayam teh dikekelek we ku aki. Aduh Nyai alah mani geulis kitu alah petepan acarana aduh. Sakamana we si aki mah. Tutu dengekeun itu. Teteh lah bakal aya pamilon anu bakal maju di kahareup. Ceuk eta salah saurang awewe ngagebes ka si Abah. Bener we Nyi Arum teh harita teh geus sacarita deui. Manehna teh nitah ka para pamilon anu saterusna. Ayeuna nincakana pamilon anu katilu. Sim kuring bade ngahaturan ka Adipati Suryalaga sakaligus anjeunna salaku anu gaduh ieu acara supados majeng ka pakalangan kanggo nyang hareupan nyaeta juragan ti pamilon anu bade ngiringan nyaeta Tuan Sim kuring sesah macana margi ieu teh warga asing pangintennya nyaeta ti orang Portugis nyaeta ieu teh saha atuh Tuan Mr. Hendrik. Mangga supados ka pakalangan. Ceuk eta Nyi Arum nitah ka Adipati Suryalaga sangkan maju ka hareup. Teteh anu bakal jadi musuhna teh nyaeta hayam bogana Tuan Hendrik. Nyata bangsa asing, orang Portugal meureun atau Portugis. Serog harita teh duana geus adu hareupan. Pagea Tuan. Ayeuna bagean urang ngadukeun hayam kula anu ngarah si Jalaprang. Sok gerasang hareupan. Well. Ayeuna nuhun pisan Tuan Suryalaga. Ikut dalam ini acara. Senang sekali ikut ngaruah-ruah. Meskipun tegadu hayam atu anu hebat, tapi bade ngiringan gabung maksud teh ngiringan supados ngameriahkeun ieu acara. Nya sok Tuan, nu penting mah kuku datangna ka kadipaten kula oge. Kula teh geus ngarasa bunga. Ayeuna mah sok we urang adukeun. Ceuk eta Adipati Suryalaga. Anu manehna teh geus ngelek si Jalaprang. Atuh geus kitu mah si Jalaprang teh harita teh diecageun. Kitu di si Tuan Hendrik geus ngencageun hayam bangkokna. Atuh dua hayam teh kiwari geus adu hareupan. Ayo Bangkok, cepat serang itu hayam yang namanya si Jalaprangan. Ayo serang. Oke. Cek eta Tuan Hendrik. Atuh geus kitu mah eta hayam Bangkokna teh narajang ka si Jalaprang. Tapi si Jalaprang namah tenang be. Manehna mah mun jelema mah teu masang kuda-kuda, santai we yang hareupan musuhna teh. Atuh eta
hayam bangkok bogana Tuan Hendrik teh. Nah, garapak. Gajeleng mun jelema mah muka panarajang gerakanna teh mungguh cepet. Gapruk ceprot. Keuna pisan nanggal kana awakna si Jalaprang. Tapi si Jalaprang teh nagen teu hunggut kalinduan teu kedag kaanginan manehna tagen we. Malahan mah kongkorongok sagala. Kawas-kawas anu teu ngarasakeun naon-naon. Puguh we atuh eta hayam bangkok bogana si Tuan Hendrik teh. Kaget mun jelema mah naha cenah. Kita rajang teh kalah ka kawas anu ngalelewe. Malah mah kongkorongok sagala rupa. Tapi eta hayam bangkok teh beuki panasaran. Gapruk deui we narajang. Malah mah siihna teh dipake rek nurih kana beheungna eta si Jalaprang. Tapi si Jalaprang mah cicing be. Kawas anu teu nyingkahan eta panarajang. Seret beurang pisan kana beheungna. Tapi tetela beheungna teh liat pisan. Teh beurang katembus ku si anu sakitu seukeutna. Bari kongkorongok di we kata si Jalaprang teh. Puguh we eta pikeun hayam bangkok teh asa dilelece. Hayam bogana Tuan Hendrik teh meureun mun jelema mah cenah. Keur mah kaget tapi dipoyok. Dilelece sabab teu bisa nembus, teu bisa narajang keuna kana sasaran. Manehna teh teu waka narajang deui, ukur mencrong ka si Jalaprang. Hebat maneh teh Jalaprang. Hasok ayeuna mah ulah kongkorongok wae. Geura tarajang, geura serang itu hayamnya si Tuan Hendrik. Cik eta Adipati Suryalaga. Kitu deui harita Tuan Hendrik manehna teh ngahuleng. Aneh cenah, tetela hayamna eta Adipati teh hebat pisan. Aneh pisan eta hayamna memang luar biasa. Tidak tembus sama itu si kepunyaan hayam X memang luar biasa. I memang kaget sekaligus takjub dan kagum kepada hayamnya itu kepunyaannya Adipati. Tapi Bangkok ayo terus maju, jangan mundur, jangan pakai mundur, jangan ngerakeun ka ai salaku tamu, cek kata Tuan Hendrik. Tapi memeh oge eta narajang hayam Bangkok teh geus kapiheulaan. Kiwari mah ditarajang ku eta si Jalaprang kalayang. Hiuk eueuh mitra waktosna dengan parantos teu nyakapan deui nya. Sagala urang tunda jajar carita si Ciluk hayam gaib dugi ka di urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganuhunkeun tina sadaya perhatosan hapuntenna tangtos seueur lepat tangtos seueur kirang. Malah mandar janten hiburan wae mitranya. Atuh manganuhunkeun tina sadaya pangrojongna. Oge tong hilap di like di komen. Utama nama dirojongku dibantos di subscribe, dipencet tombol subscribe-na, dipencet tombol lonceng nanya. Supados channel emang langkung majeng, supados emang tetap eksis ngahibur baraya di mana ya. Tumang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.